iya lamina sabaraha jam paling? Ya. Hoyong janten nanti maruka kitu. Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng wayaki oge wilujeng patetang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah ayeuna pribados tos aya di Kampung Legok Petei Desa Sukamukti Kecamatan Cigaletang Kabupaten Tasikmalaya kangge ningal kaendahan nu aya di palihan dieu hayu urang tinggal sasarengan. Calik di dia. Boleh kayak itu. Hoyong ningalian hungkul Bapak. Mohon. Wargi-wargi sadaya ayeuna di sisi abdi ieu terus aya Bapak sepuh dupi sareng Bapak saha wastana? Omon. Bapak Omon teh warga asli dieu nya Bapak. Mohon tos sabaraha tahun Yuswa? Kayak ada 80. Lah, Masya Allah. 80 langkung, Pak. Lampung. Alhamdulillah sehatnya Bapak. Panjang Yuswa. Dupi Bapak di dia teh nuju reuleuh pangintennya. Nuju biasa ka Serang kitu. Ya nu unik ya teh Bapak abdi teh ningali ieu teh. Naon atuh ieu teh namina teh? Mana? Ha ieu. Jubleg. Jubleg eta napi kangge eta pangintennya anu muhun numbuk pare terus langki aya namanya Bapak duh ayeuna mah rata-rata teh ka tukang mesin giling mohon. Nah ieu mah wargi-wargi sadaya ieu namina teh nembe teh tadi Bapak na nembe teh naon nembe teh naon Pak namina teh Pak jubleg eta napi Bapak masih nganggo nu kieu Bapak nganggo nu kieu Bapak nganggo di dia mah mohon kangge numuk ke dia. Mohon janten ieu teh alat tradisional kangge numbuk pare. Mohon namina jubleg. Tadi ga atuh pake numuk. Mohon. Biasana sok kangge eta nya panon? Halu. Halu. Halu itu aya. Oh iya haluna tah. Wargi-wargi. Nyiru. Bapak tiasa ningal haluna? Wargi-wargi sadaya ieu alat tradisional para patani anu diangge ku sapertos zaman kapungkur ku dubleg sareng ku halunya Bapak. Ieu carana tuh ku bade alhamdulillah bade diatakeun ku Bapana. Ieu teh ditumbuk ieu. Ditumbuk ieu. Tumbuk kitu. Janten kieu wargi-wargi sadaya kapungkur mah numbuk pare teh nya Pak. Itu sapertos ayeuna zaman modern ku mesin. Bapak mah masih ku ieu. Tapi meni ilhaminya. Ku mesin di rumah mah. Ieu teh engke teh maruka Bapak. Mohon. Terasa kieu nya? Terasa. Henteu barubuk. Janten henteu. Janten beas ngena teh. Alah kesel. Lumayan. Janten beas nih. Lumayan ieu mah nanteng tanagi. Jantan beas. Jantan beas itu nya. Ih Bapak henteu muka-muka geuningan. Apa tuh?
Terasanya Pak. Tarik katanya. Oh sing tarik. Nuhun, numukeun sing tarik. Alhamdulillah karaosan. Bapak wiasnya iya di Bantasan. Wes mah. Nuhun kitu so. Alah salut ka Bapak Emun ieu numbuk padi kieu terasnya Kak. Nuhun. Tara nyobian ka mesin Bapak. Nyobian deh, itu di lemur Oh mah. muhun mun pami di dieu mah meureun ku ieu nya. Nuhun. Ah ieu lamina sabaraha jam paling? Ya. Wah, Hoyong janten. Nanti Beas. haruka kitu. Jantan biasa sabaraha jam Pak? wah jam-jaman ya. Oh. Janten ka kumaha kauletan urang pangincip pangatnya Pak. Nuhun. Nah wargi-wargi sadaya ayeuna urang pisahkeun palet tina naon ieu Pak? Jubleg. Ampas. Jubleg ya. Juman Jubleg. Jubleg. Terus tos kieu tadi ditapikeun. Tapi Jadi ya Bapak, wah, iya. malah di mana-mana. Nah, ini dah. Tuh. Ya. Sok. Tuh, wargi-wargi sadaya tos katingal. Ieu hasil numbuk urang tadi. Tarena tuh. Namun saecan sadayana. Lumayannya seueur Bapak etana. Wargi-wargi sadaya salianti urang tiasa silaturahmi sareng Bapak Omon urang oge kenging piulang nyaeta nutup tare ngangge alat tradisional jubleg sareng halu. Nah Bapak hatur nuhunnya hapunten tos diwagel hatur nuhun piwulangna. Iya, Wargi-wargi sadaya, Masya Allah ya keendahan waya di wewengkon ieu ini endah pisan asri ayam katinga karaosna oge udarana nu tingah hiliwir nambi endah nambi sejuk lembur ieu.
dinten dieu aya bumi anu nenggang hiji di tengah sawah, namun kaendahan tengirangan hayu urang tinggal sasarengan. Wargi sadaya mung sakitu video anu kapihatur tina dinten ieu di Lembur Legok Beteuy Desa Sukamukti Kecamatan Cigalontang Tasikmalaya. Waktosna pibados pamit mundur wilujeng kantun pamios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.